Dikasih cilok. Ya buru atuh jajannya. Kalau rambut kieu kudu duit keboga. Sing anjir. Hah? Siga semua siapa euy? Copot ku anjir tambah gabut lah. Dikasih ciloknya bang panas. Wow, bukan duit ah. Anjir. Bukan duit. Ya atuh mempeng panas si 2.000 deh baik. duit Nya otot nanti bagian bayar MBK. Buru atuh meuli Masih tanggung renteng MPK. Ya Allah Gusti, nu agung nu aya mah di babet ku banteng bener-bener tanggal. Tuh biar pakai jajan. Atuh nganjuk ya beuli Dua cilok bulan kan lebaran. tapi. Anjir, 2.000-an jadi 4.000. Terus kok awor jam bayar MBK. Ieu kurang Masih tanggung renteng we. Teu payu keneh wae. Nyari meuli moal. Wah, bukan duit. Maksa. Wah. Aing mah geus balik we. Maksa dagang teh mah maksa puguh moal. Sarua teu boga duit buru-buru beli cilok. Alhamdulillah jongjon tas ibadah teh. Aduh. Allah lebih. Hari sendal ka mana ieu? Nyolong ieu mah euy. Ka mana sendal? Teu nyong. Ih. Cilok Turki. Cari cilok ya, cilok panas ya. Cilok Turki. Ya, cilok panas. Panas. Aduh. Dasar si karang goblok. Siapa? Kasih rokok eta cilok yang bayar MBK. Yang bayar teh anak. Dimakan ku lauk si goblok. Ampurakeun. Saya kumaha ieu? Aduh Sarini ieu kalalotur. Kumaha lamun aya fans arapaleun ieu teh. Aduh, ulah ieu hese cengkat nu nulungan deui. Dasar si goblok. Aing rudet na Gusti, panggih kurang mah di supakta weh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Gusti kumaha naekna. Ya. Aduh, ya ulah aya nu nempokeun isin. Makanya ieu randahaneun tiga jebur. Gusti,